Pada saat ini kedua mempelai sudah berada di depan pintu Gapura masuk. Sesaat lagi akan segera hadir menuju ke singgasana pelaminan melalui sebuah prosesi penyambutan teristimewa. Untuk itu saya mengajak Anda untuk menjadi bagian kebahagiaan dari kedua mempelai. Baiklah hadirin yang berbahagia, langsung dari Aulia Hall Center untuk kehadiran dari kedua mempelai, for our groom and bride, for our king and queen today. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jihan dan Ihsan, persembahan Sanggar Panghegar. Sun sampun saduka suhun papat kalimah pancer hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke banyu rasa banyu resmi banyu nunyariara di alam page rahayu rahayu rahayu. Gusti Numa Suci Nomor bangsa daya alam kamahluk sakumna bae nada di kapangiraan mapang anu panganten mugia teh janten bendu gandro palias sanesnya campa penggawa keralumu
Ayo ayana. Ay. 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 Ari si tangkurak ngisinkeun kawa teu digoongkeun ngeunahna aya teh hapunten anu kasuhun hampura anu dipimaksana uak ngarek kenek dipayun lain ujub riata kabur ya teh saking gumira orehna incu uak bismillah rek rumah tangga kareus uak kabinga uak ya dah oh kareus kabinga sadayana we kami baru inget kasih amu pun bojo jika datang merena raya hoe di kampung di Sukaratu yang nyaksian incuna cenah bejana bismillah rek rumah tangga rek nikah ka urang Ciamis ditinggalkeun ku aki teh da sieun kaberangan tadi nama moal kitu keur nongton di palih dieu aduh ayana no lain no ieu no ieu mah parawan kene karena siapa ayo mah marawan kene masih kene ting-ting mah baru memojona bak kecerot aduh ampun ayana moal kitu nonton di balai daya jeung keluarga ti Ciamis sanes deui wae aduh ampun dadewek apal ka pamajikan lain nu ieu anu ieu mah leuwih geulis bet jiga bintang film bet jiga Ayu Ting Ting ayana mana tuh ibun bojo amu nah apa dewek ieu lagu na bayangan kurujung di mana itu kurujung di ditu di dapur ayana ngisin kenolo itu mini eagle pamajikan dewek atoheun jeung udah bebeakan ayana aduh syadamu lagi sinkeun atuh aduh itu ayana kampun halo hamu aduh abah aya naon atuh menira rame lain aya naon syede kurang teh boga kabungah nini amu yen incu urang bismillah rek rumah tangga urang doakeun kurang urang hibur kurang urang bagiakeun ku urang mugia barudak rumah tangga sing sakinah mawadah warahmah nemu bagja panjang sapapaos naucu nini harinya marek mantuan wah dihareup ulang isinkeun para seniman ti Ciamis tos kempel ti Sukaratu geus kumpul ulang isinkeun ditonton ku para seniman sok dilatih heula ku ibingna sing sae kawina sing sae sok ulang isinkeun sok hiji bener tah dua tah kitu sate kamu ulang isinkeun tilu yo kageong asik siapa begitu tuh ya ini peotku maneh teh sia teh geuningan teu ngisinkeun sok sakali deui sok ulang ngisinkeun hiji dua tilu mas opo ora iki lo dilejak sadek kami aduh yang mana tuh yang mana cek kami oge nana anu nyuna satu anu nyuna sok bari ngawih bari nyanyi amu lagi sinkinnya nah iya mah genah lagu-lagu urang ibing abing urang
Olo itu si Amu ngabadang dulur dewe kuca ilo ngiring kaula kon bae kana kitu nalwa modono kon wae sinang ngiring kaul si Amu jeung baraya ayana ampun kon bae sakali deui lah kana kitu nama urang apa itu jeung Pak Ustad Setadinya ulang izinkan ayo urang bagiakeun raja jeung ratu urang ayo raja nanggeus samanggeus ngampara lalang seges disiglarkeun Bandung Bakti menuju jalan ke desa Sambuan tutut gunung keong rema Raden Ratu menak anaking baelinggih baelenggah geura caling dina kursi kabagjan sagara rumah tangga keur hidup bagja keur hidup duaan bae anaking geus nganti haturan bagi arapes Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Jihan dan Risa. Sangat hati kaprok rame. Iya. Aturan dulu aturan bagian Sugri hormatan Sugri haturan nada jembar banyak semi buka hidup tidak sedih bapak alam rumah tangga nepungkeun rasa kecintaan rapi nepungkeun rasa kecintaan
Tepuk tangannya lebih keras lagi untuk Sanggar Bang Hegar. Baiklah, untuk selanjutnya Sanggar Bang Hegar akan melangsungkan sesi foto bersama dengan kedua mempelai dan kedua orang tua tercinta di pelaminan. Kami silakan untuk rekan-rekan dari Sanggar Bang Hegar bisa melangsungkan sesi foto terlebih dahulu. Bapak hadirin anu kesimpulan di hormat. Berpindah teh jantan kala langkungan. Saumpami nasib gering sabarakan tati Sanggar Bang Hegar Kota Tasikmalaya. Ngering diabadikeun di foto tawis katina kanggo kalup kula wargi Jebar panganten mangrupi hiji momen anu kacida pisan kalintang saena sim geuring anu moal tiasa mapohokeun kana ieu garapan mangrupi salah sayos kahormatan ti kula wargi Jembar dua panganten. Sanggar Bang Hegar Kota Tasikmalaya di mana ini merupakan sanggar terbaik yang ada di Priangan Timur, merupakan pendidikan juara ke-1 Seperiangan Timur. Hadir tengah-tengah kita Sanggar Bang Hegar Kota Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih keras lagi untuk Sanggar Bang Hegar. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mengundang kepada kedua orang tua dari Jihan dan Ihsan. Berkenan untuk Bapak Dr. Andes Tasdik Winaya MM dan Ibu Casmarianti serta Bapak Cece Rusma Dunia SIP dan Ibu Ida Hamidah berkenan untuk bisa menemani kedua mempelai berada di area tengah-tengah pelaminan, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan tanda opening ceremony rangkaian acara resepsi pernikahan dari keduanya. Untuk seluruh keluarga dan tamu undangan yang hadir di Aulia Hall Center, silakan untuk bersama-sama memfokuskan arah pandangan Anda ke pelaminan. Baiklah hadirin yang berbahagia, langsung dari Aulia Hall Center, Kawanina Wedding Organizer mempersembahkan acara pernikahan Jihan dan Ihsan. Boleh dong Aulia Hall Center.